punten tumaros dina maca dua kalimah syahadat keur adan jeung qomat naha make wau atanapi henteu. Jawabanana dina maca dua kalimah syahadat keur adan jeung keur qomat teu kedah make wau. Sakumaha hadis anu kawarid riwayat Abu Daud dengan sanad anu sahih tur riwayat Tirmidzi malahan mah saur Abi Daud ieu teh kalebetkeunana hadis hasanun sahihun, hadis anu hasan tur sahih. Ieu hadis teh dikutip ku Imam Nawawi dina kitab Majmu' Syarah Muhadzab juz katilu halaman 82. Dina eta hadis disebutkeun redaksi kalimah adzan anu mana redaksina kieu lebah dua kalimah syahadat kalimat adzan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah teu make wau henteu maca wa asyhadu anna muhammadar rasulullah eta dina kalimah adzan. Nya kitu deui dua kalimah syahadat dina qomat ogenan sami asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah teu make wau. Pangna teu make wau dina keur adan naon alasanana? Alasanana sakumaha keterangan dina kitab Sulamut Taufik halaman kaopat wa inna malam yusannu pastina teu disunahkeun naon al ityanu ngadatangkeun dua kalimah syahadat bil wawi kalawan make wau fil adzani dina adzan nya kitu deui dina qomat. Wa in hukima bi islamil muadzin sanajan geus dihukuman kalawan islamna jalma nu adzan kumaca dua kalimah syahadat li annahu karna sanyana kalakuan sareng tingkah eta tuliba diperdih ditungtut minhu tina adzan mah naon ifradu kulli kalimatin ngawungkulkeun setiap kalimat adzan teh binafasin kalawan satu napas. Wadalika ari itu ifradu kulli kalimatin binafasin ngawungkulkeun setiap kalimah adzan dengan satu napas eta yunasibu tarkal atpi mantesan pisan cocok pisan jeung ninggalkeun atap. Afadahu tah maedahkeun kana ieu keterangan teh saha as-Suhaimi Imam Suhaimi. Jadi nalika adzan oge nya kitu deui qomat dina nalika maca dua kalimah syahadat lebah asyhadu anna muhammadar rasulullah na teu kudu make wau, teu kudu diucapkeun wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, teu kudu make wau, teu disunahkeun make wau. Anapun lamun make wau teu mataklora ka ieu paling ge khilaful aula ngan sakumaha ittibaan lima waroda kawarid dina hadis teh teu make wau. Jadi mending keneh utama keneh teu make wau dina nalika adzan jeung qomat mah. Wallahu a'lam bishawab.